Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah alladzi ahana nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail wa min sunnati an-nikah Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi ayatil karimah wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Wa qala nabiyyuna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tanakahu wa tanasalu fa ini mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Wa qala bi hadisin ukhra min haqqil walad alal walid ayyuhsina ismahu wa adabahu wa idza balagha falyusawwisu wa idza balagha wa lam yusawwisu fa asaba isman fa ismuhu alaihi. Al-hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para syekhun al-qurama, para alimil ulama, para kiai, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus sepuh urang sadaya, guru urang sadaya, al-mukarram kesepuhan pimpinan pondok pesantren Nurul Hidayah, oke pimpinan pondok pesantren Irsadul Hibad, serta Abah Haji Tayudin anu di paling parah anu kusikuring dipihormat. Mudah-mudahan sadayana sing ditambih kamuliaan aku Allah tur dipanjangkeun yuswa anu barokah, amin. Oke sepuh urang Bapak Ulu, Bapak Haji Atib anu kusikuring dipihormat, mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswa anu barokah. Oke guru-guru urang sadayana anu sanes, al-mukarram Kiai Badru, al-mukarram Kiai Sumarna dan lain sebagainya. Apunten tadi tata sadayana insyaallah kegirangan karena rasa hormat sikuring ka sadayana. Mudah-mudahan sadayana sing ditambih keberkahan ilmuna, ditambih jamaah, ditambih santrina, ditambih keikhlasan kariduan hatena, bikin selalu membawa orang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer min adnal wilayah ila a'lal wilayah, bil khusus Bapak RT Wongso Widodo anu geus kuring dipihormat, urang doakeun mudah-mudahan ieu Jokowi bungsuna di daerah Kadakpal teh sehingga jadi pemerintah anu amanah, anu tiasa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, iman aman uman amin.
toto tentrem kerto raharjo ing madya mangun karso ing karso sum tulodo amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sadayana jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi, aki-aki, nini-nini, parawan randa garis pendek second anu kusibu yang dipihormat. Mudah-mudahan sadayana sing dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, bil khusus anu janten sahibul hajat. Wasilah tiasa silaturahmi na urang dina saat ayeuna di haflah anu barokah, yaitu Bapak Uned beserta Ibu Unedah anu parantos berkorban moral, berkorban material demi menyukseskeun ieu walimah. Kurang doakeun mudah-mudahan lawan rupi anu parantos dikorbankeun sehingga jadikeun sababiah sadaya cita-citana kahayangna kahoyongna sing dikabul ku Allah dunya sidaran akhiratna amin. Oke, injukna anu parantos di cepitan kurang doakin mudah-mudahan jadikan hamba Allah anu soleh. Oke, putrana anu insyaallah enjing baris ditikahkeun kurang doakin mudah-mudahan akad pertikahanana sing aya dina kalongsongan sing sah mungguh agama sah mungguh negara biasanya hayat bahtera rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah ngeureuh ngalaksanakeun sunah sanajan lain malam Jumat ameh beuteung pamajikan tereh bekah ngahasilkeun turunan nu saleh jeung salehah anu daek ibadah anu nurut ka mak nurut ka abah ulah boga turunan nu haram jadah kauman kalapa kaupan gabah sok ngamuk inung bapak lagi menengah nah hayang meuli motor jeung HP mewah teu pira ku hayang neuleup film doang bagian abah aya malam Jumat mantap nu hade ka orang tua anak teh amanah buru ku papaga sangkan bagja dunia sampikeun ka alam barzah ulah jadi kolot anu salah kalakuan anak salah dianggap kaprah. Begitu mah ulah kudu nungguan kiamah di dunia keneh loba nu ngahna boga anak parawan jadi mamah tanpa boga papa. Naudzubillahi min dzalik. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ceramah di kandang palon lamun cenah ngandelkeun jampek manta kojos di kandang palon mah lamun cenah ceramah di kandang palon ngandelkeun jampek mantak camal kunaon sababna kandang palon mah biangna ulama biangna wali-waliullah. Maka ketika nu ceramah make jampe dia kencang jasa, maka otomatis bisa kasih hari pula tanpa jampe aya nu ngajampe ka kula molokos sabab kosong. Sebab bukti penceramah di mana lagi datang ke kanang polon kojos beneran lenalagan nek sakumaha hargana kudu badu dibayar kojos. Ulang sebabna ngandalkeun jampe. Jadi kerja dia mah waktu sumber. Kaduana nu di hareupanna banget model kieu Pak. Banget beri prima. Wajah perang nya ge hate musala. Pani mantakan beberti dia. Ulah lalaga. Eta ngomong lolobana lalaki mantap batu mah menta supaya dihareup. Tapi Kang Ari aing teu peduli. Lebih kan lagi becong dari orang hajar gue. Ya model dia mentak ima kan mau menang angin kurang-kurang mah. Banget perang bersemut di kandang hewa. Kamu karohan ini tuh miskin dia. Insyaallah. Dia sedang ada ke Allah mudah-mudahannya senajan urang atau jauh atau anggang tempat anggaplah simpuling pentingnya mesti jauh supaya sosok-sosok ngejadikan anak. Hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah, hiji acara lamun panitiana akal
maka pendukungna sponsorna pasti malaikat. Lamun eta acara panitia penyelenggarana akal, maka bakal disponsoran ku malaikat. Tapi lamun panitia nafsu, sponsorna juri kolot. Iya bapak unen beserta istri, insya Allah iya walimah teh didukung ku akal. Sebab secara logika kita nunek dikawinkeun aja anak lalaki bari jeung kudu mawakeun ka ditu. Nya di dieu ngayakeun pangajian deui. Paneta nambah beban. Nambah beban, tidak semua mampu melaksanakan acara model kieu teh. Bukan masalah finansial, bukan masalah kemampuan keuangan, tapi tidak mampu secara rohani, tidak mampu secara agama. Hook baik melaksanakan pengajian mah. Eta duit dibikeun ka kiai 3 juta, sari 3 miliar. Kudu ngomong mah. Ieu bapak unen ngalem simkuring. Sanajan anakna lalaki bari jeung kudu mawakeun di dieu ngaluarkeun. Sedengkeun ieu pada urang bae. Eta ngahadirkeun ulama, ngahadirkeun kiai dina jangka waktu anu cukup lama, butuh biaya yang luar biasa. Sebab kiai mah makhluk mahal. Sakali ungeuk kiai mah 100.000. Sakali ungeuk 100.000. Wajib pangurusah kiai ungeuk ke kiai mah diamplopan 100.000 sakali ungeuk. Tak pulang kalau mau nggak bisa teka bayar. Insyaallah. Tersembarangan bisa jama menghadirkan ulama ke tempatnya. Tersembarangan, ayat syaratnya. Wasurito lidukulil ulama'i bil makan ayakuna pihi mayitun cik dina kitab layu jatuh pikuli makan sarahnya kitab Al-Adam karangan Abu Ibni. Mau panggil budaya itu sebab air muslim neta karangan sarangan wasurito hidukulin ulama pil makan ayakuna pihi mayitun hijika wantakuna pihi zakatun paja'u wa ilam yun'au fa'aula idadu wa antakuna bihi walimatun kal parasan wal arus wa bariha mima bihi amplopun wa berakatun. Unik teramai model keterangan nama kuat. Sebab nonton dia mau usaha dari ngaji kan kurang surat wasurito hidukulin ulama ipil makan disyaratkan supaya ayah ulama datang ke tempat urang kamana baik ayakuna pihi mayitun di eta tempat kudu aya nu pae eta kain paing kanal mayitu gonian pakasirot wa ingkana pakiron pakolina. Disyaratkan dia tempat kudu lupae bila mana lupae nasugi pakasiron paja'al ulama'ul kasirot maka kiai datang bakal ngaluyah syarat lupae nasugi bukti keriji kesip bos daging tiapai lo pakai ke bagian duit mutu kasihan deh lo. Wa ingkana pakiron pakolilan lamun upayna jelema masyarakat mati lagi hiji dua doa mal kilo bak tabulu nyebet-nyebetkeun eta na kita weh nyambi budas teh di tempat makul abu da pangulu batu dia pangulu batu di dia malu pangulu orang mantep itu.
Lo lamun disugi manupana, tapi lamun pakir samet berat. Jika syarat datangnya ulama kaunet, mentak baca. Ulama datang ke tinggi, rukul dari kaunet. Wa antakuna bihi zakatun, jeung di eta tempat kudu aya pembagian zakat. Pajau wa ilam yun'au, eta ulama bakal datang sanajan teu dionang. Paula itu ngomong-ngomong lagu biasa. Bulan Ramadan. Kalau sugi bupati kurangnya, dikurang masari pang golani loh. Datang dari itu terpatus pinuh. Ulama darah-rata. Wah, sudah marah pula ya. Ulama tersinggung, jangan anggus. Namun can ANB, ulah geura mamarahan, dan sababna can timur natijahna, mau geura beres. Terus terusna, wa antakuna pihi walimatun, kudu aya walimahan, doang kieu, walimah harus, walimah parasana bae, asal mima pihak amplopun wa berkatun. Dina eta walimah aya amplop jeung berkah, maka eta kieu bakal datang. Begitu mereka kei malah begitu mereka kei kudu aya duit bae. Begitu sabab diteruskeun dina eta sarah kitab layu daduk dipuli makan. Wa sa'al ulama qawiyul mal wa aswa'u minhu adai ulama wa lam yu'til mal. Pamgoreng-gorengna ulama anu selalu mengharapkan duit, segala sesuatu duit jeung duit baik. Memang segala bisa diukur duit, tapi ketika duit segala bisa diukur. Benar tak? Panggoreng-gorengna ulama anu selalu mengharapkan duit, ngan wa aswa'u minhum isim tabdil. Anu paling parah goreng nama di ulama nu kitu, anu ngonang kiai teu merena naon tolong. Oh, mereka. Saya penting iya kaunet alhamdulillah geus teu kudu ceramah sebenarnya musim kuring aya beureut maka ulama perlu ditagawe kitu ngenilah resiko kabeh ge boga nasib masing-masing jadi teu bisa dikabita-kabita nasib mah sebab naon psikolog teh aya anleh masing-masing ari kumaneh nubuhna dina dagang cauk mah moal payu dagang material teh itu mantap tetimu kan tetimu cantik dan tetimu kayak gitu pas mah timu hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah al ajalah minas syaitan gugurupuh eta torodol nanti setan gugurupuh ajal-ajalan torodol nanti setan hadirin puasa itu kan tadarus itu kan ibu-ibu zaman tua ini mah geus haliwu ka salaki hayang deui meuli pakaian. Ngomongna engke mah cenah mahal, engke mah rame pada desa, engke mah bisi teu kabagian dududaeun hayang meuli baju eta ibu-ibu nu kitu, ibu-ibu kasurupan juri. Sebab al ajalah minas sedikit ila fi khamsati mawadi. Pakai sunatun kecuali di lima tempat eta mah sunah di antawisna tajwidul banat ketika orang boga anak-anak awewe anak parawan geura-geura dikawinkeun ipanya balik anak awewe anak lalaki atuh pan kawinna bener anak awewe jangan dari hadis Nabi min hakil walad alal wali ayusina ismahu wa adabahu fa idza balagha paling jawi hak seorang anak anu wajib dilaksanakeun ku indung bapak adalah hiji ngabanguskeun ngaran anu kadua ngabanguskeun talajakna anu katilu sanggeusna balik geura-geura dikawin teu lalaki neuk awewe
awewe neuk pamuda neuk parawat geura kawinkeun kunaon sababna komo-komo zaman kuari lalai badut nak gawat jasa lalai badut kuari gawat jasa anu mesti bawa kutur ibang di busur baik lalai badut zaman kuari batak geura kawinkeun ulah sok nangkengke eta mah anak pesantren hantu sekolah hantu neuk nampung di kepar ngarah lumayan nu nganyang sok awa matra kolot bolong kan kumaha kriteria salaki anu bagus pikeun minantu urang pikeun calon salaki anak urang lamun hayang gampang kah turutan dina pembiayaan berobat eta berobat lamun hayang ringan pandora mawa SKTM Jamkesmas BPJS JKN lalaki anu bagus ge siaran lalaki anu boga kartu SKTM amun bidang siaran anu boga kartu BPJS karena ini yang bisa nukuma SKTM singkatan lamun dina kesehatan mah surat keterangan tidak mampu tapi dina persyaratan kawin mah SKTM lalaki anu kartu SKTM eta hiji esna sok sekolah ulah ketika dengan yang kan anakku acing sok salat kosong bohong dengan urusan lain komo-komo lamun santri jangan urkene kana badeuk kasowi kan boleh bae si sukalaksana si komar nggak boleh bae ngalayah santri menangkan santri begitu menangkan makhluk anu luar biasa istimewa santri ulah eta anu nganyang santri ngomongna kami megah hayang boga minantu santri dulur kami kawin ka santri unggal usikeun dirakoin aja mau usikeun asal ngesel reuneum dulu asal ngesel reuneum hayang boga minantu santri oh harap ini kontrol santri kita santri menungkakan samping jadi diresipkan aku ngain giliran anu nganjang nabu eureum kupedah mau motor anu nyawarana ekeng-ekeng teh motorna eta ninja bari leungeun kencak katuh jingjing besek nah dina katuh teh eta ieu kacang dina jamma eta martabak muli atoh dina kantong aja makin makrak yang bapak dasar bapak nanti buka udut ngadegek biar minantu mawa makrak najwa amin mendudukan watoh-atoh SKTM nusok daek sholat sabab naon sabager-bager nak jelema bager teu bager lamun eta jelema telok sholat pokok sholat mah inti teh sholat nomor kedua kerja pokoknya mantap dina kitab ketiga rukul munakama diingkeun apa deui pertama rukul ibadah kedua muamalah karak munakah boga pagawean santri mah teu boga pagawean kajeun teu boga pagawean santri mah boga pagawean sabab boga pagaweanna santri mah teu boga pagawean eta teu boga pagawean kan boga pagawean doang ciri kalimah huruf santri dan dari ciri isim dan ciri fi'il ngan eueuh ciri eta cirina eta santri teu boga pagawean tapi boga pagawean eta santri eta mah geus sawa diomongkeun geus kelas hebat kan tak santri mah deuleukeun imah can boga dari dikene jeung nyitoha pagawean kegablek anak mah geus rentul hebat Omnang kayakin anak kuat, tersiun ke kapal, ramah, santri tak, tersiun ke kapal ramah. Tuhan sababna, nu marabat urang, anu ngarizkian urang paling Jokowi,
lain jelema, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala urang modal menyareat namun bangka langkah pasti, tidak ada yang langkah pasti, cuma seorang penceramah yang langkah pasti. Penceramah kalau bangka langkah pasti balik yakin ngantongan dulu. Urang modal becan bukan menang duit, sebab penceramah mau ibarat sensok nyawara dia menang duit. Beda jeung motor ojek belum tentu. Beda. Ya, santri mah tuh, gue selalu ceritakan, ada malu ceritakan, gue silakan santri. Santri mah kagak keyakinan, sebab menanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jika Nabi tanah kau, wa tanah salut. Dak gerak kararawin dari ini. Geus kararawin itu pada tanah salut, baroga anak, lobakeun anak, sebab salah satu tujuan rumah tangga teh ngalobakeun umat. Ngalobakeun umat kangjeng Nabi ulah eta kawin ongkoh endung boga anak ai lakian beuti anak endung gablek jasieun teh kaparaban wae mah sieun ngariripedan omong lamun beranggapan sieun teh kaparaban maka kumaha berusaha deui naon sababna kudu jawab dari jelema tapi Allah kumaha keur jelema teh geus bulan teh modal sebabna aya Allah Subhanahu wa ta'ala lobakeun umat lobakeun mulai di KB dari renung bae ongkoh ngobrol kata tangan mamal mah tina di KB ongkoh renung bae aku teu meuleut tenang ku logika ge kahar tidak di KB renung bae di KB ku dokter mah disuntikna 3 bulan sakali ku salaki mamal beuti terus sering nu mana kaduana suntikan dokter malam suntikan salaki mah segede lotong aneh-aneh dan jengkel kabeh jalung kan bekap itu dicongcok kotok gigi tapi kalau bener kan apa loba kenang mantap dicontohan ke warasatul anbiya ku para kiai mah rata-rata ngobuadeun anaknya loba anaknya sebabkan melaksanakan perintah Rasul supaya Rasul bangga Pak ini muka suruh dikumul umam dia mal kiamah aing bangga kita umatnya badut jangan bisa jadi yang bangga lihat umat gue lihat umat aing ngebadut jadi datang aing badari bogana doang santri loba santrina kita bangga luar biasa kangjeng Nabi gitu loba umatnya bangga loba kurang umat Nabi dicontohan ku kiai loba anak pakai sawan geuleuh ku masyarakat Amerikan kaitan dengan doang kucing, ya benang tato ya, jurus baik. Unggal tahun syukuran, ayo coba terusin kulit, unggal tahun syukuran, mantap dia begitu. Beneran kak, terus lebih di bawah osina, unggal tahun syukuran, nggak baru pakai sawan dulu untuk masyarakat. Amerikannya ribu, doang kucing, jurus baik. Lalu kiai nadi terlumpuk tidak gibah masyarakat. Yakin kena kiai mah berkian. Ngomong kiai berkian kena salah tipu mana? Kiai mah bulan mulut terkawin, bulan Rajab terkawin, magahan santri makan masyarakat salah kita teh main celak deh. Ngomong kiai berkian, anu paling parah nanya kiai yakin kena kiai mah kalau pakai celana. Kenal dia membawa celana. Dia udah pakai celana gitu, seperti buka lah. Ngomong jadi kalau pakai celana, ampun. Dengar kan, ibu-ibu kelama, besok duduk dia kalau pakai celana. Eta kiai kalau pakai celana, kalau pakai sempak, kiai, kula kita pakai sempak boleh dibuka. Bener. Nah masalahnya, cik dokter Boy itu kan ngomong. Kalau seorang lelaki suka pakai sempak, dia ahli seksologi. Anu 90% tepat, menggunakan ilmu syariat. Kalau seorang lelaki suka pakai sempak, maka barangnya itu akan terbekok. Ayo bahasa bekok. Karena terbekok barangnya menjadi ngap-ngapar. Kenapa? Karena enggak dia menjadi punya penyakit muge alias asma, maka cairannya sangat encer. Karena cairan encer kecil kemungkinan untuk menjadi anak. Itu kesehatan dari
Cara saya memang seperti itu. Besok pakai sempak. Mabuk kalau apa? Kumaha mun jelema laki dalam pakai sempak doang santri jeung kiai. Kalau seorang lelaki tidak suka pakai sempak, maka barangnya akan bergerak bebas. Ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, gundal gandul, sehat berkeringat, sehingga cairannya kental, maka besar kemungkinan menjadi anak. Oh, ibu sabab telok pakai celana kalau mau. Lobakeun anak. Jika gini, aing bangga, aing bangga. Lamun umat aing ngebadeg, dilobakeun kurang sadar, kurang sadar. Ulah siap ke kamar bangkat mah, hantem dedek terus. Aya ge mun sieun teh tadi. Nyimpan urang kalau pendidik ieu. Urang mokan tarima beres ulang pabrik. Nyieun dialung-alungkeun. Nyieun alungkeun. Magan teh becus. Ah loba teh kitu loba. Nyieun alungkeun teh becus. Nah, jangan loba kiai kelima. Mere cukup kita setahun sekali. Kolot-kolong. Aya ge sieun teu kadidik terutama dina bidang agama eta ada kahati eta mata sieun teu kadidik mah. Nasababna tanggung jawab. Mantak siaran awewe anu kelasna BPJS. Lalaki tadi sholat kerja nanti TM tinggal maksiat. Telok loba maksiat. Lelaki telok ngahaja-haja maksiat, telok ngahaja-haja mawa anak maksiat di pamajikan telok. Mau nantang jawabnya gitu. Lamun urang boga anak ika, boga anak pamajikan, wae mah anak lalaki dibiarkan melaksanakan maksiat, anak parawan urang mawa motor listrik, wae mah motor meo, teu make tiung-tiung acan, kekolot dari kepar bae. Udah ini bapak. Ring. Terus urang boga anak parawan dibiarkeun motoran ka dieu teu ka barat ka timur teu make tiung make celana urang tuur di kepar jodai mae makan loba bangga dayus haram asup ka surga maktubun alal wabil jannah anti haramun alal wakil anti haramun ala dayus. Ente haram surga dia sukan kudu korek, ente haram dia sukan kudu dayus. Saan dayus jalmaan teu boga rasa buruk dina kagorengan pikeun kaluargana. Masa bodoh apatis jotai. Awas tanggung jawab urang di akhirat. Tinggal buat. Pamajikan urang ka pasar, pamajikan urang keluar teu make tiung. Jor teuing bae teu nutupan aurat. Haram sakitu surga surga. Ciksa cikan dina Nabi, apakah di Nabi waktu sermirek mandihan surga di luhurna ayat. Eblek, ayat banner, ayat tulisan bahwa surga haram dia sukan kuno korek, surga haram dia sukan kuno dayus. Na'udzubillahi min hati-hati. Tanggung jawab urang tamantak ayat sieun teu kadidik siaran di kang kelas BPJS. Nu kumaha di kang BPJS? Body princess. Jiwa solehah. Eta bilang kayak tidak, eta BPJS mandiri ya ternyata. Ayah kayak BPJS pemerintah, itu gratis. Dan bagus kan ya? Lu penting BPJS, body princess, jiwa soleha. Bodina denok mentok semok. Dan menok kalau ini, mun ayah salah dihayang langsung menggunakan arok, siap dirontok ngakokok. Eta itu. Mantap katanya gitu. Ngakokok. Atau ngakek-kekek aja. Mau buku kamu kan mau kakek itu beda. BPJS body princess. Jiwana soleha. Eta nu kitu BPJS mandiri sama bodina princess. Body seorang putri. Mantap betul. Allah kiai anu body princess mah dan jiwa soleha. Penting asal aya soleha. BPJS ini badan pas-pasan jiwa
soleha. Gak masalah, itu BPJS pemerintah. Nu penting aya soleha kunaon sababna amun ni'am al-mar'atu soleha li ana tu'inuhu fid pang nikmat dina seluruh nikmat nikmat maka beda nikmat dan pang nikmat dina seluruh nikmat adalah boga pamajikan anu soleha kunaon sababna li anna tu'inuhu fid sabab awe nu soleha mah pamajikan nu endah mah bakal ngabantu salaki ngadukung salaki dina bidang agama sababna seluruh perkara mendukungkan agama eta disebut nikmat. Urang boga awak naik sholat eta awak nikmat. Urang boga awak naik ngaji eta awak nikmat. Urang boga harta naik sedekah eta harta nikmat. Boga anak naik pesantren eta anak nikmat. Tapi lamun boga awak terok sholat, awak terok ngaji, awak terok nutupan aurat lamun awewe, anak orang pesantren, harta orek terok sedekah eta laknat. Tungguan tanggal menyelamatkan. Naudzubillah ini dari ini panglima-mata awes soleha kunaon sababna nyanulungan kana agamana nyanulungan kana besi calanana eta panglima saatnya BPJS jarang dalam kita ulah nyiaran lalaki anu BPJS balik soalnya ya ulah nyiaran lalaki BPJS bikang SKTM ulah pengen dulu sabab mun lalaki kudu SKTM amun bikang BPJS tapi lamun bikang kena ya ulah anu SKTM siaran anu BPJS lalaki siaran anu gitu mana bikang anu SKTM sudah kurus tukang bedus iki dasar mah kuruk bedus beka salah gorengan sudah kurus taladak mah dua eta ngaranna SKTM JR-na dia sababan ari awe solehan mati nagita idana dorta sarotka wa in amartaha atau akka hiji kategorina lamun urang neuleuh ka pamajikan bunga teh urang keur capek neuleuh pamajikan lagi capek urang keur lalieur neuleuh pamajikan sageun lalieur urang keur laleuleuh neuleuh pamajikan hareulas eta ngaranna awe soleha. Tapi lamun sabalikna urang keur cager neuleuh pamajikan asup angin harana eta lain pamajikan soleha gitu mangga tukar tamah urang keur lalieur nama lieur sebab zaman kowe mah tak ngalieur boga diseletik online bebejan teh salah kieu meuli utang we online utang apa ada mungkin dari kudu online nama mobil kan ada online di Surabaya dikirim estimasinya 7 poin datang dari ajaran gede sabun lah udah tuh ngulangkeun lamun aya pamajikan urang kana pawang sok baja online tanpa izin salake maka paena bakal digotong kukurir JNS itu sendiri mah kukuran 10 poin buruk di dalam bab tengah jaga ngarakar laki tanpa izin naudzubillah ini menyedal SKTM ulang di sana jalan BPJS lalaki ulah anu BPJS boga pamake juga setan kalau di anu kitu mah nu kumaha salat telok ngaji telok puasa bulan Ramadan ge telok nyarekan dari anak di buruan cek ulah mun salat eta aja bulan puasa isi kakian anak bapak kita dikasih kopi simon dari nyawa sakumaha loba duitna can kabeda aya pikam teraniaya di tangan seorang lelaki yang berbudi luhur anu boga ilmu agama sanajan masyarakat pikam teraniaya apalagi hilang nyawanya teu kabeda tapi lihat di medsos dan di TikTok dan di snap video dan di YouTube abadet anu kawin jeung Suki eta pikam modal
depresi alias stres gara-gara salah pilih gue yang ada. Ada ini orang malam. Orang dia gitu. Semua itu. Orang nggak mau kau lihat dia. Awas ya. Lamun orang salah milih. Lamun salah milih. Bikang kudu nyiaran anu tadi teh anu BPJS lalaki anu SKTN kalah dibalikkan kena lain timbul Jamkesmas jaminan kesehatan masyarakat sebab kurang bener pilihanana lalaki SKTN bikang BPJS timbul Jamkesmas jaminan kesejahteraan masing-masing pasangan lalaki nenaheun boga pamajikan salehah itu pamajikan di nahun boga salaki soleh mah panengan kakaban eta Jamkesmas tapi lamun salah pilih yang timbulnya jamburi Jamkesmas jamburi jaminan hirup pikuk ampura kata jamburi yang singkatan ya salah milih di siang gitu aja dari serangan ampun yang mau pemerintahan ampun yang hambur-hambur yang ampun sungguh kakek kenyong guys diseblak, disahubulat, di segala macam saat itu beli pengol kokong kalau memang itu hampir dendek pemerintahan kakek kenyong tuh segala dibalai ya tentunya aku salah kumare mau dia orang boga anak, dia kan orang dari sunatan. Iya anak, tanggung jawab zakat, tanggung jawab bapakna, tanggung jawab indungna. Ulah ngomong kiai, kami mau indungnya langsung tak. Kumane, berboga pokal. Kami bertolak dari kantor di sunatan, tapi gak ada bapakna. Ada dia jawab bisa terambut, anak di sunatan, mewek kita bapakna. Meski orang bukan dekat karena pilihnya, anak kali. Jadi di pemerintahan anak kami segala, di pahlawan kami kita nak kuat. Tapi apa nggak anak kami? Nah sebelum hubungan darah itu pasti, tapi yang benar mau biasa banget. Lamun hayang punya generasi muda soleh, negara kita ingin maju, daerah kita ingin maju, solehkan dulu kaum wanitanya. Kaum istrinya. Kenapa? Yang banyak berkecimpung, anu loba kontak, anu loba ngasuh anak malahin bapak anak kak, indungna. Bapak mau tekal ngantor, tekal nyupir, tekal ngojek, tekal dagang kau bulat, mau kongkol, balik ke mana ke CS. Jadi masa pokoknya bagaimana kurang, pemajikan kurang kak. Lamun pemajikan kurang, perhatikan agama, bahaya kena sunnah. Cilaka, paling didadak tiktokan anak. Tapi lamun anak awewe soleh hadir, karena bener nasuhna, make agama. Nasuh anak supaya hees, kelaminan ganjaran, gakakeun sholawat, mun baheula mah umur-umur awidipun sakulieukeun teh, malah deui kasihan ida robi. Baheula. Mari mengganti. Baca sholawat ka kanjeng Nabi, assalatu ala nabi wassalamu ala rasul assafi ila tuhi wa muhammad arabi. Anak mama anu gagah ajeng teh kudu ibadah sangkan papa mama bunga di dunia jeung alam barzah ulah jadi anak salah ngomong anak haram jadah aya motor jeung HP mewah indung bapa meningangan ditah masantren mah ogah sakola ukur ngagagah barang dahar hayang ngeunah geus kolotna jadi runtah. Mereka yang mengatakan sholawat terapkan otak anak yang ngadoakeun anak. Bapakna datang di pegawaian kurang mengalem coba dibecus. Oh tanpa ngalem kurang mah teu bisa. Dan sebabna hati urang mah laki mopan radikal ada sedikit nakal, beda jeung bikang radio ada sedikit opo. Mantap bisaan ngalemna. Urang mah teu bisa paling gerdek ka anak paling di pegawaian. Anak dasar mah sieun ka kolot aja kudu tapi sieun ngageremah. Dia bukan gak ke anak. Atau anak dijangkau itu kan ada hari, bener. Kalau bangkai.
Tenang dulu di rumah. Maka selawat. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtari wa Muhammad Arabi. Anak bapak anu gaya dengan ilmu agama sangkan ridho nukawasa hirupna jadi berharga. Ulah-ulah motor ninja komo ukur motor Honda jalan ke ilmu agama mobil Toyota ge boga bisi Aceh terpercaya Nabi Sulaiman mulia nu dipilih ke ilmu heula hartana rekor dunia ilmu anheun ulah geura ka kita kana kanan ampun ka Jakarta be ampun kue kaleng jeung sirop TBC uyuhan putih makan kue kaleng teterangnya. Ayo ke Jakarta dibiayaan di pesantren terbuka modal. Ke Jakarta bebek soang dibuat. Kolot-kolong. Elman orang mangga ke Jerman mah jadi naon ge enak bae. Ulah kabeh jadi kiai, da kabeh jadi kiai mah enak hae kiai udah disebut harang-harang bae. Anggapun sarian bohong untuan. Lain sudah jadi kiai kabeh lain. Kamayangan jadi kiai alhamdulillah dari Allah. Ngan sinang arti karena agama mangga jadi dokter, jadi bidan, jadi abdi, jadi polisi, jadi apapun. Tapi arti karena agama boga filter, boga rem cakram, bahkan boga rem DBS. Pakem. Kalau pakem haus ngelobrong wae. Komen tengah lewat masjid, lemak brong. Siap lah. Mana jadi nanti? Ilmuwan kalau ulah ke Jakarta. Ya paling di Jakarta mah balik ke kamar kita di Jakarta datang kain samingguan beak duitnya. Bahasa Indonesia beak deh. Tadinya mau bahasa Indonesia baik. Bukan sambulan dan kembali. Di lembur bahasa Indonesia beak bahasa Indonesia. Kalau dia mau kata telepon, kalau dia mau waduh saya jangan beli rambutan banyak kirimin lagi dibeliin. Beak bahasa Indonesia. Balik mana? Udah duit makin. Nah, habis itu buang pas atau jual berunak bebek. Jual bebek di baik kan. Nanti mah balik di balik ke mana? Ternyata saya sendiri malah. Penting pada tangkai maka itu ke kolot ngebet macam sama. Kami mah pura-pura aja kalau datang. Dan main dia gitu lagi mau jadikan baik kejadian sama penerima. Ilmuwan, ilmu kolot daripada nyingsiran anak buuk kelit ciungan bari dulu putih kabeh dong ini kuuk ngalem anak bacakeun sholawat. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtari wa Muhammad Arabi. Incun ini anu gelis ulah dangdang doang artis make calana menipis nembong-nembong kacang buncis ayam gelis ngerok halis bitis mapinu kukuris majar maneh namah gelis gorenganan kadoang kempis anak orang juga bisa ngeditan banget deh para wanita mata di lensaan untuk di bekoan kelabatan perumahan di dunia maya aku dong buruk atau cek kulit kirung dimancungkan di editan banyak di dunia maya mau doang buruk ini kenyataan doang beruk orang ketipu giliran bukan salah kita orang Jakarta masaknya terbetus jatuh udang dan baik cip itu ada di Jakarta neng mau ke pasar ya ini kan mama lagi nyayur nanti kalau sudah mendidih geremin ya mah tenang kepada raja pasar nikahan bolak di gereman punya Tuhan menentu ini ngapain kan dari mama yang suruh digeremin betul jadi ya yuk hadirin rahimahumullah ya anak
sebabna anak kita jaminan bikin kesejahteraan orang di akhirat. Ulah sampai ke anak orang ninggalkan manehna molotok mata orang pakibat anak orang berarti karena agama bahasa Inggris lancar baca Quran kebebung pakai kolot bapana pakai bapana oh my mother modal oh my father kodal macamnya sih non gunana tadi waktu menelakin kemana video update status non gunana bapakku meninggal banyak sekali yang melatkan saya mah tidak oh kalau mau betul mentahlil kemana hantar selalu Bang karero jam kes maski membawa berlaku berpae mah berapa kakak pae miskin temoga duit tuan tadi nu penting boga amal urang sababna kajen cenah teu disolat dan naudzubillah minal teu diajikan insyaallah salamat sabab jam kes mas berlaku ke malam urang geus pae kakak pae anak urang mau jam kes mas kamu kiai abi mah jelema teu mampu bapak abi mah ngan diajikan saminggu iya abi mau jam kes mas seterang nanti mampu SKT Bunga cik kiai, oh ceng, ngajikeun mah Abdul ku keluarga. Daripada ku batur. Anu sabab atuh nungan kiai. Ngomong cik kiai Abdul kene ku keluarga daripada ku batur. Pan bipun eta jelema aneh, kiai jen aya giliran pae musuh ge. Mun aya anakna aya tilu ngajikeun. Sok teu mampu heuh. Aya giliran aya bagus ku keluargana. Mal berlaku SKTN ngomong balik urang ieu keunyeun SKTN keunyeun BPJS naon BPJS SKTN surat keterangan ya SK mati BPJS SKTN ngarinenkeun urang ke di alam akhir di alam akhirat. Nah, iya ya kalakuan orang kuari. Kalakuan orang kuari, iya orang tergaringan dan bukan orang di alam akhirat. Ngasakeun anak orang, nyehatkeun anak orang. Naon dina agama maka sarua jeung urang teh ngaringan baban urang. Sebab tadi teh dibacakeun kubur ka baban urang ketika geus paeh jeung tilu anu bakal mekar ka alam kubur. Hiji anu soleh, anu kadua ilmu manfaat, anu katilu sedekah jariah. Tanpa anu tilu maka macet kalau urang mau ngajikeun ganjaran deui pangsiur seneng carita. Naudzubillah dari kurang doakeun jadi ya tak kawin lain masalah teu bisa ngucap ieu Kak. Jadi pan aya demam panggung eta karasin. Demam panggung. Ngomong doang kieu lah gadakan galok mah. Iya mik mah di dieu lah gadakan Kak. Eta demam panggung engke jeung isuk lain teu bisa maca sadat ka ieu Kak. Jadi panggul baca teh sadat assalamualaikum. Eta urang buka bener. Gitu dia saran asyhadu alla ilaha illallah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mahir. Kagak berkah. Sebab doang santri kakaraki tinggi tah imam. Begitu asup ka kami maman eta pokona mah sakabeh bacaan leungit talebih eta les be poek eta kabeh pateh ge leungit. Kagemer. Bener, dulu sim kuring kawin diantar ku kiai dari kula disipir kiai itu. Diantar ku kiai begitu dikenyet ku pangulu jawab tu kau angkat tu ka maktubata ka bimarisa aku saanu lah dibayar tunai dikenyet ku mah cik eta panganten sumuhun jadi. Nah tu kagum mereka. Kagum. Tak doakan supaya ulah kagum mereka. Itu kaat makna sebabna sanajan sakum hebatna jelema ngahareupan jelema mah lain deui Kak. Kepala kawat kawin tilu kali jaterahan tu sababna kakak yang bukan saya nggak dengar betul itu jadi kalau kita dengar tilu kali almarhum apa ya tilu kali kawin ya tangga jam waktu kawin itu jadi doakan supaya lancar Yesus kalau anak kan wali ma'ruf mah kudu nangis asupnya geus ngasupkeun sebab wali ma'ruf mah wali mah selebrasi ketika sudah menggolkan maka selebrasi seluruh pemain masukkan masa orang Ronaldo doang tapi pemain bisa jadi di stadion habis sholat atau masukkan makat masalahnya tapi orang atau dulu begini habis hidup bunga itu kan muslimah mengenai baru baru dia dulu hidup bunga sebenarnya cara masukkan ya karena karena kikiran ya karena kikiran yang penalti ya sedangkan 88% masuk 1% tidak masuk itu penalti tidak menutup kemungkinan 1% yang tidak
tidak masuk pan Australia di sebab naon penalti nanti masuk. Itu sebab di Indonesia mah bola balik pada orang doa. Masuk aneh ya. Indonesia ngelakuin Australia aneh banget. Ada bang Indonesia. Ada masuk benar. Das, kerpet Euro paling jauh. Modric. Lagi itu juga, Modric, kapten Real Madrid, nyepak penalti panggalan, asuk mencedar demi halus. Data 99% tidak masuk, masuk 1% tidak masuk. Karena 1% tidak masuk. Padahal Modric. Ulama itu kan sebabnya, beban mental besar, semua mata tertuju kepada kita. Doang pengantin semua mata tertuju kepada kita. Saya juga terkenal, saya didengarkan Pak. Dan kesebabkan ini kalau dulu sama gitu. Bukan kepada Pak atau mereka. Aku tadi kayaknya mohon. Mantap gitu. Mantap wakil. Mudah-mudahan dia taat. Ya, bisa nendang penalti dengan mulus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga terjadi gol dan tercipta kemenangan. Kita semua beserta keluarga merasa bergembira karena keluarga kita sudah naik pangkat jadi kepala rumah tangga, sudah naik kedudukan dari masyarakat jadi tadi jadi sugi sebab anu miskin kata zaman itu boga ewe pal miskin malam itu jauh jatuh sowi dengekeun miskin mah zaman itu boga ewe wayang jauh kasih normal dibayang sengaja kata jelema loba duitna loba motorna loba boga ewe mah tetap miskin bae jika dia dige mun malam turun bansos parke longsok daripada dibikin kakabehan ke bagian bikin kan ke baru ewe lah anu miskin mana udah dari dari berantakan anu teu boga ewe sing berbaraga arah ewe ya amin ya Allah ya Rabbal alamin aku boga anak saleh jeung salehah amin ya Allah ya Rabbal alamin geus beuting yang kurang bae simpuling lain kita yang panjang lebar mun sabab simpuling buka kalau pribadi ketika tuh simpuling geus kerennya dan berarti wajar ya kirang langkung dan tinggal punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.